mama supaya abdi mantap jasa keyakinan ka Gusti kudu ngawiridkeun naon wiridkeun ieu wa iyamsaskallahu bidurrin fala kasyifa Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullihi ya arhamar rahimin Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim ngan pelebah ngadoa yeuna nu katuhu jeung nu kenca kabeh di kepelkeun Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an pas wala haula nabuka wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kulli ya arhamar rahim kitu praktekna sakali deui tengetkeun teu kudu ditulis Allahumma lakal hamdu pekepelkeun dieu begitu dikepelkeun kieu murid Kangjeng Nabi Khadir langsung nanya coba pangbuktikeun Tuan Guru doa eta oh hayang bukti dibuka kunyana bajuna nu ieu diasup tadi dileukeun ku mani aya ke 10 kali kebelkeun di jero ieu Allahumma lakal hamdu wa ilaikal Allahumma lakal hamdu wa minkal faraj wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an buka wala haula wala quwata tuh kasubkeun ka jero sana ya wala haula wala quwata illa billah lamun urang hayang naon di dieu Gusti abdi mah hayang emas babari asupkeun ka Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an kaluarkeun wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim tah masa kopeah Mas Jawa dibukti-buktikeun ku Kangjeng Nabi Khadir mah sup ka dieu buka hayang naon sup ka dieu buka hayang naon doana ieu lantaran doa ieu teh akur jeung wa iyamsaskallahu bidurin Allahumma lakal hamdu Gusti ka Gusti sadaya puji wa minkal faraju sadayana nu Gusti gabungan wa ilaikal mustaka bebeja dengan ka Gusti unggul teu pernah ka makhluk teu pernah ka jelema teu pernah ka sasaha ka Gusti wa bikal musta'an ka Gusti unggul tempat pepentaan menta tulung jeung sajabana abdi ma wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim akur jeung nu tadi batak nerok jasa tah wiridna ieu bada magrib 3 kali doana nu tadi Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullihi ya arhamar rahimin tancapkeun ke jero hate urang boga hajat boga naon baca ieu Gusti abdi ge hamba Gusti abdi teh hamba Gusti nu dhaif abdi mah teu boga ilmu ka Gusti teh wa ma utitum minal ilmi illa qalila turunan abdi mah jasa kieu Gusti mah hauninga pangkat abdi eueuh nanaonan Gusti boro-boro menurut Gusti menurut manusia ge abdi mah ditoler-toler tapi kabutuhan abdi seueur Gusti lantaran abdi teh geus imah tangga moal menta kasalian Gusti abdi moal menta ka makhluk moal menta ka jelema moal menta ka atasan abdi mah ka Gusti bae nyangakeun sadaya-daya ka Gusti adapun ke Gusti merena nyangakeun kumaha Gusti bae meureun melalui maung melalui orai melalui ucing melalui tangan-tangan manusia urusan kitu mah nyangakeun ka Allah ngan abdi nyuhunkeunana teu kasasangan ka Gusti wungkul baca doana nu eta Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa anta bikal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullihi ya arhamar rahimin geus sakali deui
wayahna ba'da maghrib wiridkeun ayat ieu 3 kali haju urang ngadoa nu tadi pasrahkeun kabeh ka Gusti Allah nolkeun diri urang cek Tuan Syekh Abdul Qadir idza aradta dukhul ilallah di mana anjeun ngarepkeun asup ka Gusti Allah fadkhul sok asup waqad nazata pocot ku anjeun ilmaka wa amalaka wa nasabaka wa hasabaka ma'anisyani malika wa ahlika piceun kabeh urang sataranjang ti eta hiji bae Gusti Allah nu aya di jero hate mantep jasa urang ibadah engke ka Gusti Allah mun geus modal kitu karasa dainna karasa jeung Allah mun aya bahasa wa huwa ma'akum aina ma kuntum karasa wa huwa aqrabu min hablil warid wa nahnu aqrabu min hablil warid karasa deketna Gusti Allah asupkeun ka sanubari lakeun di jero sanubari tanamkan rapih-rapih bahwa ku urang datang ka maot keyakinan urang bahwa urang teh meunang ngatur Allah diatur ku Allah nangtung urang menang Allah diuk urang menang Allah ngomong urang menang Allah kicep urang menang Allah denge urang menang Allah eueuh hiji pagawean nu lain menang Allah teu kabeh menang Allah ditambahan deui wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir Gusti Allah teh al-qahiru anu maha kawasa anu maha gagah anu maha ngalindih alladzi la yujizuhu syai'un wal aya nu bisa ngapeskeun hiji perkara ka Gusti Allah naon bae ge mustalian luhur Gusti Allah ma fauqa ibadihi di saluhureun hambana wa huwal hakimu Gusti Allah teh maha bijaksana di makhlukna al khabiru tur maha uninga ka hambana uninga zahir jeung batinna uninga kana batin teh kosakumaha uninga kana zahirna bae nu samar ti Gusti Allah urang lamun nyaritakeun fauqa dina ilmu nahu fauqa teh mun urang nyaritakeun di Mekah mah fuk sakurangana tuh di luhur fen ya syekh fuk teh luhur fauqa nya nama fuk urang Arab atuh kos kitu ila ayeuna ilen tori ilen haj naon ilen teh ila ayeuna nah gitu ayo urang mah pan biasa di madrasah teh ya man ismuka ismi soleh tinggalin lumpat kurang Arab tuh mau kos gitu gimana ilen gitu bae orang Arab mah tadi ke fuk teh lu tat handap padahal mah tat handap teh urang dedengan kos gitu teh tah sapoe 2 poe 3 poe saminggu oh paham itu teh di urang teh dididik ku lingkungan ngaran dididik ku lingkungan jadi lamun urang dididik ku lingkungan mah tere kos kumaha okos urang di Mekah dididik ku lingkungan anak nu di dieuna tilok salat kan dadak di ditu mah resep salat di dia tilok berjamaah di ditu mah lompat kana hayang berjamaah eta kur dididik ku lingkungan eta paling nomor 1 ngadidik karakter manusia geus jelema lamun teu terdidik ku lingkungan buang kawarah hirup di lingkungan pesantren tapi tidak jadi terdidik ku lingkungan eta teh nyana buang kawarah jasa nu mantap kita orang-orang luhur mah orang-orang intelek ngeuk mempergaulkan anak teh nyana memilih teman kamu siapa jangan si anu aja eta teh naon sebabna lantaran supaya terdidik urang lamun babarengan jeung nu bodoh ka bawa bodoh tapi urang babarengan jeung nu pinter ka bawa pinter urang ayeuna babarengan jeung tukang main sit bae milu tapi urang babarengan jeung tukang salat urang teh minimal neulekeun nyana kebel urang babarengan jeung ahli fikih kebel hafal fikih
babarengan jeung ahli nahu kebel-kebelnya mubtada khobar bae mah babarengan jeung ahli Allah makrifat lalaunan jadinya ner lantaran eta pengetahuan seseorang teh nungtun batur atau yasruku tab'a cek hikam teh kos kitu kanu mantak ke urang teh ye nek masantrenkeun anak kemana ye supaya terdidik rapi lingkungan anak eta mendidik nomor hiji lamun hayang bisa bahasa Inggris atuh ulah di kamaukeun atuh engke paling ge ora mengkonon sirama ge wete anu timbul teh kitu arep endi sira tadi ge kos kitu nu bijilna atuh kudu dikamanakeun mun hayang bisa bahasa Inggris di ka Amerika ke di ka Inggris ke geus teu kudu sakola asal cicing di ditu balik 3 bulan bisa bahasa Inggris atawa dididik khusus di pendidikan English studies geus kadar itu nah iyalah pendidikan lingkungan teh awas wa huwal qahir Gusti Allah teh anu maha maksa maha kawasa moal aya nu bisa ngelehkeun jeung ngapaskeun ka Gusti Allah mah mustalian Allah mah maha luhur luar biasa kaluhuranana fauqa ibadi jikeun nyaritakeun fauqa lamun urang nyaritakeun to nu hiji dihandap tuh nu hiji deui di luhurna fauqa teta nu mana tuh tiung berem tuh di luhur tuh ija luhureunana nya fauqa eta tuh di hadapan tahta ngaranna tahat handapeunana oh eta bahasa Arab eta mah ngaranna fauqa makannya aya fauqa teh manziliyah atawa disebut teh ieu teh fauqana teh fauqa kitu naon ngaranna manziliyah jadi ngan sakadar fauqa teh pangkat ari sia nyaon teh kasarwiti nyaho ari kasarniti atuh jauh cek sia gelisan mana atuh jauh tah mah po sarwiti mah luhureunana eta luhureun teh lain sarwiti numpakan sarniti luhureun tina gelisna berarti tah kagelisan pokok kana tah pokok kana mun ditanyakeun ai sarwiti jeung sarwiti woh sarwiti mah fuk teh naon luhureun sia nyaon teh ka Haji Heri nyaho aing ka Joni nyaho eta usahana waduh jauh luhureun Joni mah luhureun teh lain berarti luhureun numpakan mamakannya ieu beban ziliyah eta lamun kurang dibahas fauqa teh moal kaluar ti 12 tempat fauqa jadi urang ngebahas fauqa bae dia moal anggeus datang ka lohor ya moal anggeus mun dibahas hiji-hijina kadi jurusana aslina fauqa mah aslina makaniyah geus digunakeun kaluar makaniyah engke bakalna jadi majaz panjang deui tah ngaji kos kitu tah atuh kula ge teu bisa emang ngajalanan teh majaz teh kos kitu teh hese teh ngaji teh tah ieu tah deuk jelaskeun fauqa besi kieu doang kieu Allah teh maha luhur kaluhuranana aya luhureun hambana jadi berarti Allah teh aya di luhur langit hambana mah dihandap besi kos kitu mengkol siap bahaya mentak dijelaskeun fauqana heula ieu mah fauqa teh manziliyah ngan lamun dibahasakeun fauqa manziliyah berarti aya persamaan panjang deui bae mata kual kaudak ieu mah hese jasa ieu gaji fauqa bae hese fauqa geus banding ulah dia aja cek ulah mah uyang ya udah bahasa batu geus teu kudu jadi ieu mah fauqa teh tisaluhureunana sampikeun ka dibahas kos kieu meureun Allah teh saluhureun urang teh luhureun lain kitu meureun di langit lain kitu meureun di luareun bumi Allah teh lain kitu besi saluhureun hambana kabeh saluhureun makhlukna jatuh manusia kapan makhluk atupan bumi jeung langit ya beureun makhluk atuh Allah mah di luareun eta meureun ai saluhureunana mah
lain gitu ya Allah mah aya kuari ge di mana aya di dieu mana ieu coba cekel tumal cekel di mana tuh belah katu lain belah kaca lain belah hareup lain atuh bener belah tukang lain di luhur di dieu lain di handap lain katincak atuh aju di mana atuh nu ngagerakeun sia eta Allah anu ngicipkeun sia eta Allah anu lamun urang neuleuh makeh tiung koneng teh urang molotot eta aya Allahan di dinya teh eta lain sambarangan beneran eta kos kitu teh urang resep teh kasih itu teh nang Allah urang greget teh eta teh nang Allah tah ieu teh nang Allah kabeh eueuh nu urangan kabeh ge nang Allah wa huwal qahir Gusti Allah teh maha ngalindih maha kawasa Allah maluhurna ngalindihna ka kawasaanna pauqa ibadihi di saluhureun hambana yakni hambana boga kakawasaan teh meunang ti Gusti Allah Allah mah di luhur atas luhur nurun ala nur fauqan nur cahaya di luhur cahaya di saluhureun cahaya eta keur carita cahaya Gusti Allah mah aya di saluhureun sagala-galana ieu nu ngatur urang teh Gusti Allah anu ngaayakeun urang ti eueuh Gusti Allah anu nangtungkeun urang Gusti Allah nu ngadiukeun urang Gusti Allah anu mere gicep Gusti Allah nu mere ngadenge Gusti Allah anu maremkeun dedengean Gusti Allah anu ngadengekeun deui Gusti Allah anu neuleukeun urang ka sagala rupa nang Allah diparemkeun ku Gusti Allah tadi teh eta mah kabeh ge meuning Gusti Allah heueuh hiji pagawean nu dipigawe ku urang lain ti Allah moal aya kabeh menang Allah Allah mah al-qahiru fauqa ibadihi aduh ai menang Allah mah geus bae urang cara ricing we budak ya kabeh ge menang Allah atuh nu dikasorgakeun nang Allah kana rakakeun menang Allah kuari jelema ieu didaekeun salat menang Allah eta jelema teh didaekeun mabok menang Allah aya teh dijadikeun pejudi nang Allah aya teh dijadikeun pesina menang Allah aya teh pejabat korupsi nang Allah nah mantep cak pejabat teh nang Allah eta ngan sia deuk dikamanakeun meureun ku Allah menang Allah can kahar ti cenah kiai kabeh menang Allah tapi pan Allah mah teu adil amat pan kabeh nang Allah tapi di akhirat nu ieu ka surga nu ieu ka neraka cek anu di ka nerakakeun teh Gusti aya abdi didamel ku Gusti kusaha ku kaing aya abdi ayeuna dimasiatkeun ku saku aing pada tu abdi di ka nerakakeun kumaha aing bae Gusti pan kitu amat we atuh kumaha aing bae aing mah pangeran tapi abdi nuntut keadilan Gusti hari itu si itu teh disolatkeun bae ku Gusti di dunia nangsa nang aing ajunya nang ngaji bae nangsa nang aing ajunya na boga harta daek sedekah nangsa nang aing aju ku ari di ka sorgakeun nangsa nang aing atuh kunaon abdi teu dikitukeun kumaha aing bae bego teu bisa Gusti teu bisa cagana tetep abdi nuntut baheula kunaon abdi teu dikitukeun jameureun abdi lamun dikitukeun mah daek gaji daek salat atuh abdi ge dikasorgakeun ge tetep abdi bung ka neraka Gusti panas bung malaikat ulah loba omong tetep ka neraka bes engke heula putuskeun heula Allah teu adil tetap Allah ieu teu adil lumantak di dieu diberian wa huwal hakimul khabir Gusti Allah teh anu maha bijaksana di makhlukna didamel nu jangkung didamel nu pendek didamel nu putih ku Gusti didamel nu hindeng teh ieu teh bijaksana Gusti Allah nu ieu mah dagangna maju nu ieu mah dagangna mundur ieu teh bijaksana na Gusti Allah nu ieu mah jadi sugih nu ieu mah jadi susah ieu teh bijaksanana Gusti Allah lantaran Gusti Allah mah al-Qabiru anu maha uninga
bibawatinihim kajrona sakumaha nyahona kana zahirna bae tetep abdi nungtut ka Gusti kunaon make jeung abdi dimaksiatkeun sakitu bae abdi kok dulur abdi tatangga abdi mah dikasorgakeun ai abdi dimaksiatkeun kunaon ayu abdi tetep demo ka Gusti dek yen komplotan demo BBM naik sak Gusti Allah kieu aing mimiti nyieun lauhil mahfuz haju aing nyieun kolam pernah ku aing dicatet seluruh ruh haju geus dicatet eta ruh kabeh moal kurang moal leuwih ku aing ditanya alastu birabbikum aing tah lain pangeran anjeun pan sia ngajawab qalu bala haju ku aing sia diturunkeun ti alam lahut ka alam jabarut pan sia masih keneh muhun-muhunan dek nurut ka aing diturunkeun ti alam jabarut ka alam malakut alam malaikat pan sia didinya ngarobrol uyu urang patuh ka Gusti ulah kumaha deuleu tuh malaikat kon babeh ngomong kitu barang sia diturunkeun ka alam nasut alam nu rusak alam nu pana dibere mata jeung dibere ceuli pan aing ngutus rasul titah nuturkeun rasul eta teh rasul ku aing dibere mukjizat kabeneran unggal rasul dibere mukjizat macem-macem sia teh kapan di akhir zaman di umat Kangjeng Nabi aing Muhammad ngaranna pan dibere ku aing mukjizat Muhammad teh Quran terus disampai-sampaikeun kapan ku ulama pan sia teu ngajeding mulai naon Gusti ngajeding bodoh sia teh nyaho ngajeding azan tah sia teh teu melu wah aya deui melu deui parah ti ngajeding teh mata sia teu melu tah teu ngajeding teu melu sia ge pareta beureut teu ngajeding teh nang ti Gusti teu melu teh meureun nang ti Gusti bener aing pan nitah nyampaikeun melalui Muhammad Rasul aing di Muhammad disampaikan ku para sahabat aya khulafaur rasyidin di sahabat ku aing terus kita disampaikan melalui umat aing pilihan-pilihan wali-wali Allah pan sia ngadenge Abdul Qadir punya sia Abdul Qadir nyaho di mana sia Abdul Qadir pondok tukang lauk nyaho sia ka Imam Syafi'i nyaho sia ka Imam Hambali Hanafi mazhab-mazhab nyaho sia ka wali sultan aulia nu aya di Indonesia aja sia orang Indonesia aya wali sanga nyaho aya teh di Banten wali aya teh penerus walina aya juara sub Golkar lain wae eta nama kerebakeun aing nama batur sia keuleuh tah eta penerus nyampaikeun nya tanpa pamrih teu kudu dibayar teu kudu disasalamanan nya mangan sakadar nyampaikeun hak walau muron pan sia teu ngajeding pan kredit teh diharamkeun pan sia terus pan bunga bank teh haram pan sia terus pan korupsi teh haram pan sia terus judi teh haram pan sia terus zina teh haram pan sia teruskan sia mun aja sia geus percaya eta bahwa eta kalakuan sia percaya tapi panang Gusti keneh kumbung-mungna ka neraka ieu si Joni urang Cikupa embungeun di sidang babeh ngadengekeun di satukangan terus Jon terus ulah sampai ka neraka urang
teh nyarita dina Al-Qur'an cek si Joni wa huwal qahiru fawqa ibadihi pan eta teh Gusti kabeh bener cek Gusti Allah tengetkeun ku sia pagawean kabeh ge meunang Allah milih pagaweana nang saha milih na Gusti nang saha milih na nang abdi tah eta keke can kaharti Gusti sia keur cicing di imah encan boga pilihan naon hajut tak aya keretak teh aya eta gembrang-gembrung di ditu naon orkes sama dangdut saha epita mah we teh mah kuno nu anyar saha biduana nu anyar ting ting sia eta harita tergerak hate sia tah eta teh hayang nonton eta teh kahayang saha kahayang abdi tapi penting Gusti kan terus cak deui tukang Jon terus Jon ulah datang ka eleksi Nabi ya lamun teu dipilihkeun ku Gusti mah tetep bae moal pan Nabi buktina babaturan abdi nu ku abdi diajak yuk urang nonton dangdut panjana mah embung malam naon ieu cek teh malam Senin embung malam Minggu embung ayo ngaji bae boga pengajian di ditu tah eta panang Gusti keneh pilihan kitu teh bener cek Gusti tuh makana ulah di kana neraka hakeun cek nang Gusti kabeh si kana neraka ai si hitungna henti di darakai kuring panas gas aing teh nenden disamemeh ikhtiar ngaranna dain teh pengajak penggerak anu ngagerakeun ikhtiar anjeun anu mimiti memeh ikhtiar teh tah kereteg dain ngaranna eta teh ku aing dijieun sanggeusna dijieun dipasrahkeun ka sia ikhtiar engke ngabentukna tah eta tah jang nempelkeun ganjaran jang nempelkeun siksaan pan aing nyampekeun ka rasul aing pan aing nyampekeun ka kawali aing pan aing nyampekeun ka ulama kadenge ku sia di pangajian bahwa ikhtiar urang lah nu urang pamere Allah sanggeusna digerakkeun ku dawai daiyah pengajak penggerak di jero hate anu maneh kemudian milih kana pilihan eta pan aing nempelkeun ganjaran teh di dinya saha nu pilihanana ibadah surga pan cak aing saha nu pilihanana maksiat pan neraka cak aing pan aing teh geus nyeun syariat bener nu ngalaksanakeun nama aing cuban nu ngaikhtiaran dai na sia tah kahartin teh Gusti muhun Gusti kunaon atuh sia aju nongtong si ting ting ngigelna Gusti muter alabatan inul ieu tah siksaeun teh tah eta nu ngertegkeun zinah sia nu ngalaksanakeun zinah nama aing tina kereteg sia berangkatlah sia lempangna nang aing tapi dibawa ku kereteg ikhtiar sia kemudian meuli di hotel naon kada Tangerang layan mah di Jati Jarore eta mah nu hebat sepira teh urang Bitung jeung urang Brebes nah ieu mah nu rada bagusan coba di ditu deket bandara rada baragus mah di dinya mah rada marulus cedana paling 2 nah keretek sia berangkat sanggeusna berangkat meuli berangkat nama aing nu ngaberangkatkeun sebab sia ku aing dibere sehat aju sia dibere tanaga ku aing nang aing tapi pan aing mah pangeran mun aing teu kitu aing teu adil atuh ka sia ngan keretek sia
dai sia ikhtiar sia tanu sia aing nempelkeun siksa di dinya tah adapun pagawean mah nang aing awas wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Allah maha hakim maha bijaksana. Kunaon atuh sia ngretegkeun teu beres ikhtiar sia pan sia malam minggu diajak ku babaturan sia mani ngaji bae pan sak sia aing mandek nonton dangdut bae eta tak kereteg kos kitu can kaharti Gusti supaya kahartieun ku si Jepri joli cek si Jepri sia sing bener atuh ngadakuana dihareupeun Gusti aing be bakal diseret ka neraka supaya kaharti kieu cek Gusti Allah sagala rupa teh boga maksud di alam dunia adapun anu ngalaksanakeun nama aing kumaha aing bae tapi maksud sia kadeuleu ku aing teh andeuleu maksud sia ye al khabir maha uninga ka jero batin maksud sia katara jasa ku aing deuleu batin sia sakumaha deuleu zahir sia khabir pan aing dina Al-Qur'an ayat tuku sia dibaca tadi dibalikeun deui ka tarang sia ka aing dekat dakwa bahwa Gusti teh fauqa ibadi bener jasa kan sia salah ngagudakeunana aing teh al khabir nyaho ka jero batin sia aing nyaho ka tujuan sia coba Gusti tujukeun contohkeun ketika maneh muriang haju maneh neangan obat eta neangan obat hayang naon hayang cager pan eta kanyahoan pan sia neangan obat teh pan hayang cager haju sanggeus kitu maneh teh neangan obat di dokter obat di warung mah teu mempan harita teh haju pan sia hayang ka dokter eta teh ai ka dokter nama berangkat teh kapan ku aing teh diberangkatkeun sanajan kadeuleuna mah melalui anak-anak sia jeung dulur-dulur sia ku aing tapi maksud sia ka dokter teh kapan hayang diperiksa hayang naon tuh hayang cager kajawan kan ku aing sia kajawan hayang cager kan tuh aduh sia berobat ka dokter setelah ku dokter dipariksa tensi darahna ternyata darah tinggi cek dokter sing ade ieu teh hiji ulah ngadahar lauk asin nomor kadua ulah ngadahar daging embe nomor katiluna ulah ngarokok nomor kaopatna ulah ngadahar bangsa anu ngahudangkeun kana darah tinggi sarupaning bubuahan anu kira-kira ngahudangkeun duren teh manggis teh panas tamah termasuk kana duku ulahnya pansian nurut eta teh aya naon kajawan kan ku hari sia make kacamata hideung make kaos hideung ku hari deuk lompat ka Karawang aya naon katewak sia kajawan kan aju sia sesumputan di kantor padahal mah kantor aya tapi kunaon menyelesaikan permasalahan teh lain di kantor kunaon di puncak menyelesaikan permasalahan teh padahal mah kantor aya aula aya hayang naon teu bisa kukumaha urang digitukeun ku Gusti Allah geus Gusti tutup kana neraka berarti kumaha Gusti bae katarak sakitu doa ge aing teh al khabir cek Gusti Allah mahanya aing ka jero batin sia golek-golek di hareupeun kaca aju nyisir anu rapi aju make baju ge henteu sambarangan rapi aju sia tiap pandeu ka ondangan waktu malam minggu eta pamajikan ge kapan teu diajak lantaran pan sia geus SMS-an jeung urang Cikupa eta teh akan maksud nandeuk naon teteh make minyak seungit lagi anu tajem teh kanyawan pan ku aing aduh izin geus ulah dituruh ulah dibukakeun keheula can anggeus sia ka aing demo ku aing geus dianggeuskeun sia deuk dianggeuskeun sia teh kapan baheula teh pagawe negeri PMS di bawah naungan Ismet Iskandar
apaan sia teh harita jadi pimpro harita bener mun Gusti entos ulah kantos-entosan lantaran nu sejen ge bakal jarwa jeung sia kieu waktu sia menyelesaikan proyek harita lantaran maneh teh pimpinan proyek kapan harita teh aidana nama ti dituna aya 3 miliar tapi pan ku sia dibangunkeun namangan saukur 1 miliar doang 1 miliar pan geus disuntik di ditu ku luhur-luhur sia tinggal aya 2 miliar nu 1 miliar pan ku sia dibabagi tinggal 1 miliar depan diteken ka handapna ka pelaksana awas harus ini atuh enggak bisa Pak masa harus 5 cm aja dengan 1 M nggak bisa Pak pokoknya Pak tidak mau tahu harus udah gini aja kita ngobrolnya di kantor jangan di kantor sono yuk di mana sono rumah makan Padang boleh udah gini aja nanti kalau diperiksa yang sebelah sono yang dibuat 5 cm yang lain-lainnya nggak tahu 3 cm juga nggak apa-apa yang di sono aja bikin 5 titik yang di sono nanti barang begitu jadi untuk supaya kelihatan bahwa kerja kamu itu bagus ya udah 1 M laksanakannya oh iya kenapa nggak di kantor jangan banyak ngomong udah oh iya udah transaksi set panaing tehnya hojak Gusti Allah panaing al khobiru kita 1 miliar di kapan akan Gusti ya pan Gusti ge obir tuku bagus di bae eta kerebakeun aing tah eta Gusti 1 miliar ka mana tanyakeun ka ditu ka luhur sia nu yeun jalanna ge pan sia pimpro abdi ge diteken di luhur Pak pepa Gusti gitu eta keur carita leutik keur carita Bank BI keur carita Bank Senturi keur carita Bank Citibank orang luar nenden uang di Indonesia di Citibank bank internasional yang harus ditandatangani oleh Presiden Bank BI ketika mali teruskan lah bukan enggak internasional 5 urusanana pas kitu keneh bae sarua bae panggil pan aing al khabiru ya sia kiai kan kunaon sia aju asup golka sekupi aing nyaho ka hate sia teh resep dunia pamere teh atut sia teh pan lain dek ngembangkeun agama ka belah dieuna hayang masur sia teh hayang disasalamanan jelema teh nyebut kiai ge pan sia marah sia teh pan aing al khabiru nyaho ka batin sia teh geus dikiaikeun ku jelema tapi pan sia asa aing jadi kiaina geus sia ku ari mah dikasorgakeun ngan lewat jahanam lah tuh manya Gusti saya pilih sekupina mah leutik tapi perasaan takabur sia bersanding jeung bupati takabur sia asa aing bersanding jeung menteri asa aing bersanding jeung nu sugih asa aingna nu ku aing disiksa sia lain tawadu pan kabeh ge ieu teh nang aing pagawean teh menang aing teh saluhureun hamba aing tapi kunaon atuh sia sujud ka makhluk aing mentana ka makhluk aing penta ka aing sia ulah kudu ka makhluk aing ketika sia menta ka makhluk aing siksaeun aing wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul inggis dikorek kabeh ka jero siapan boga pamajikan harita ajupan sia terus ka ditu ka balaraja mun aja sia make kumis palsu pan sia mau ustad abe ulah kanyawan pan geus atuh Gusti izin cek naon eta sia Gusti mayaho nganjang kan eja di situ aja kunaon atuh Gusti ante dikawin ngan di baba doang pan sia ustad nu di mana marah bae atuh kunaon bandingan marah bari kawin daripada kawin teu dimarahan sakitu ge teu kawin marah bae ku momon kawin ajawan bae ajawan siapan boga HP eta SMS-an ai penting naon sia maksudna kanyahoan kabeh ku Gusti Allah make baju maksudna kanyahoan make samping maksudna kanyahoan boga kendaraan meuli kendaraan maksudna kanyahoan
meuli motor maksud kanyawan persis ongkos sakumaha tadi urang ka warung meuli obat urang ka dokter meuli obat kanyawan ku Gusti Allah sia nu manta ka dokter kepan hayang cager sia teh sia nu manta ka tukang urut teh pan sia hayang cager sia teh tah sakumaha urang daratang ka dieu Allah nyahoeun sia teh pan ngaji ka Cilongok sia teh pan hayang bener nyahoeun nyahoeun oh kabeh muhun cak Allah henteu itu mah kunaon Gusti mah SMS-an bobogohan nyahoeun Gusti Allah cak awet ya aduh aing ge kanyahoan yeuk meuli kutang heuh macem-macem campur-campur atuh sabodo bae eta mah nyanggakeun ka Gusti Allah anu neuk ngaji mulus Allah uning al-khabir anu ngan sakadar teh kayang nyaho bae coba kumaha ngaji Allah al-khabir aya anu ngendek nyilip bae lantaran diteangan ku musuh al-khabir aya anu neuk SMS-an bae bobogohan sugan jadi nyandung al-khabir aya anu neuk balanja bae aya anu neuk dagang bae aya anu neuk neuleuan bae mana ieu sendalna nu bagus atuh Allah al-khabir nyanggakeun tah kuari geus kabeh berarti kanyahoan ku Gusti Allah jameuna ngatur Allah balikeun kuari ka ayat anu luhur horeng kabeh ge meunang Allah urang ka dieu ngaji begitu keluar sendal urang aya nu maling ulah kukumaha geus ieu horenganan meunang Allah beres komun aya ieu jelema maling sendal ngan hiji-hiji deui ieu tinggalin ieu ku aing teu bisa kunyana teu bisa ieu heuy budak pamalingan ieu hiji deui ieu kagok ieu gegeraan ya nah kuduna mah kitu aya hayang mah tahlos mantep jasa ieu mah lain oh sia nya maling aing mah kitu ge mancing sia berarti pamalinganna diborgol sia ku aing tah ieulah kabeh ge dibalikeun ka Gusti Allah lamun urang geus bisa kos kitu mantep jasa ketika orang dibere sehat jangan Gusti Allah pan sehat ge kajen teuing ge obatan ku kumaha ge ayo aya gering mah tu gering bae nyanggakeun ka Gusti Allah ah endek aya di obatan mah syariat ja urang mah makom syariat mangga henteu salah henteu ngan kabeh ge lain ku obat ulah tategenan ka obat tetep tategenana ka Gusti Allah syariatna meunang dokter obat urut dan lain sebagainya tetep tatagenana meunang Allah syariatna ngawarung tetep tatagenana ka Allah syariatna dagang tetep tatagenana ka Allah syariatna digawe tetep meunang Allah tatagenana ka Allah syariatna bisnis pangkat urang pangkat syariat bawalah bahasa syariat kusungut asupkeun ka jero hate syariatna karak rada salam rada keneh teh gencan masih kade encan rada doang tapi lamun geus luhur pangkatna bangsa solihin naik wali geus suruhat syariat kabeh nang Allah titik yo atuh eta mah syariat jang sia aing mah geus teu kudu make syariat sebab syariat geus ditinggalkeun ku aing mah geus melalui hakikat ya hakikatna memenang Allah hakikatna memenang Allah kabeh ge geus berbicara hakikat geus ngalangkahan syariat geus lain deui tah maka dituna geus kamil tah eta tah nu bisa mukamil ngaranna sempurna bisa menyempurnakan anu saja lamun tahapan syariat ngajina tetep sapinah bae ngajina tetep takrib bae ngajina tetep bae masih kene fatul muin fatul wahab tahapan syariat didinya bae teu bisa nyana kudu ngabebener batin batur lantaran kadang-kadang nyana ge hasud kadang-kadang nyana ge hasud atuh nyana hasud kene kiai mah kiai udang-udang na gede tapi hasud kene teu bisa ngaberesan hasud batur lantaran dirina ge bobolokot kene teu bisa ngabebener ria batur lantaran dirina ge bobolokot kene kuria encan sampurna dirina kakarak bab zohir doang ke geus ditapakuran jeung dimuraqabahan batinna sesuai jeung posisi-posisina beres lempeng kapanggila jeung dai lamun tadi sakadar pembahasan dai di awak kurang anu ngagerakeun timbul ikhtiar kuari maka panggih jeung dai na artina dai teh nu ngagerakeun timbul ikhtiar pan menang saha eta teh menang Allah karasa asa babarengan jeung eta kuari
asa deleukeun ka eta atawa asa dideleukeun tak kuari mah lempang asa bareng jeung Allah diuk asa bareng jeung Allah nu ngagerakeun kana ikhtiar urang teh tadi disebut dai. Mun ditanya di mana ayana wallahu a'lam. Lamun ditanya aya tahu aya. Lamun ditanya belah mana wallahu a'lam. Nu penting aya eta mah ngan sakadar karasa tapi hese dijabarkeunana. Geus tukos kitu mah dunia eta leutik bakalna lantaran nu ibadah kabeh ge ka Allah, salat di dieu ka Allah, di Mekah ka Allah, di Yerusalem ka Allah. Allahna eta nu neuleukeun ka seluruh jagat. Nu teu kadeuleu ku Gusti Allah, di mana bae urang ayana kadeuleu ku Gusti Allah. Nah, lamun geus kos kitu asa dideuleukeun bae ku Gusti Allah, adab bakal aya. Boro di nu loba jelema cacak-cacak di jero kamar ge tetep bae, adab teh dipake. Lantaran naon? Allah neuleukeun bae di mana bae, iraha bae, ka mana bae. Hiji tempat nu teu kadeuleu ku Gusti Allah. Karak mulai geus jadi wali. Ti dijalah diboro ku jelema, boro keur benerna keur salahna ge tetep bae. Dipake jimat. Sebab naon? Nyanana geus ka Allah bae. Misah. Geus bisa nyana teh antara dunia jeung makhluk geus teu kadeuleu. Memeh paeh geus asa paeh ti heula, memeh ka akhirat geus aya di akhirat awakna. Kadeuleuna mah di dunia leulempangan korenganan, airokna mah geus aya di akhirat. Keur babarengan dina mizan, babarengan dina jembatan Shiratal Mustaqim, keur babarengan neuleuan neraka, keur babarengan neuleuan muridna, keur babarengan neuleuan umat, keur babarengan jeung para rasul, keur babarengan di sorga. Kos kitulah ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala. Wa iyam saskallahu bidurin fala kashifalah. Eueuh nu bisa ngilangkeun madarat kecuali Allah. Wa iyam saska bi khairin, lamun bae Allah nu ngeunakeun kana kahadian atuh kumaha Gusti Allah fala rada li fadli. Cukup ta urang dibaca ku urang Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fa hayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la mani alima wa la mu'ti alima wa la radda. Atuh eta teh nu kurang dibahas teh. Lamani alima atau eta moal aya nu bisa ngahalangan kana pamere Allah. Wala muti alima mana eta moal aya anu bisa mere lamun dihalangan ku Gusti Allah. Wala radda lima qadaita moal aya nu bisa nolak lamun geus qada ti Gusti Allah. Dibabaca unggal magrib tapi nyarekanan mah terus bae. Dibabaca unggal magrib unggal subuh ge. Lawan sababna teu asup ka jero sanubari lantaran teu pernah nyaho kana hartina. Tah sageus nyaho kana hartina mah akur jeung ayat ieu. Tah nu mantep ge ieu mah sesuai jeung Ibnu Abbas teh. Diriwayatkeun ti Ibnu Abbas, cik Ibnu Abbas kuntu radifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sim kuring teh ngabonceng di Kangjeng Rasul. Pakola li ngabonceng umurna kakarak 8 tahun Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas umur 8 tahun naik on 8 tahun naik onta babarengan jeung Kangjeng. Kangjeng dipayun, Sayyidina Abbas dipengker. Jadi ngabonceng Kangjeng Nabi mah kadang dibonceng, kadang ngabonceng. Masalah. Masalah tah tidinya cek Kangjeng Rasul pakola li ya gulam. Hei bocah, oh ya bunda ya. Anak king ala u'allimuka kalimatin yanfa'uka Allah bihinna. Daek teh mun diwurukan beberapa kalimat nu bakal bisa ku Gusti dimangpaatkeun. Pakultu cak Ibnu Abbas bala ya Rasulullah tu kantana. Pakola cek Kangjeng Rasul ihfazillah yahfazka. Jaga ku maneh Allah, Allah bakal ngajaga ka anjeun. Ihfazillah tajidhu amamak. Ibadah anjeun ka Allah, jaga ku anjeun Gusti Allah bakal kapanggih ku anjeun di hareup. Maksud amamak teh engke geus maot. Atawa di dunia keneh geus karasa ayana Gusti Allah, karasa jasa deketna Gusti Allah, karasa babarenganna Gusti Allah. Jaga Gusti Allah, ibadah ka Gusti Allah pakai aturan anu pas jeung sesuai jeung aturan Allah, tajidhu amamak. Bahasa Kangjeng Nabi tajidu amamak teh bakal kapagi di hareup. Sebab urang teh keur menuju ka hareup. Finisna urang di mana? Di akhirat. Finisna urang dek ka Bandung, finisna urang di Bandung. Salila urang berangkat dipikir we ku urang Bandung. Kakarak datang ka mana ieu? Datang ka Cianjur. Jauh kene Bandung, jauh.
datang ke mana ya? Kepada larang jauh kene Bandung tereh gitu kan kabeh ge datang ke Bandung. Alhamdulillah urang teh lalakon musafir deuk pae ka ditu ka akhirat. Tah kuari teh ditanya jauh kene ieu akhirat jauh lebab ieu keur di Karawang. Geus deukeut apa jauh ye? Jauh kene sebab kurang kakarang ke balok 2 anggul ku sia balok 10 sing hade ieu teh lalakon teh urang teh deuk ka hareup amamak bakal kapanggih jeung Gusti Allah. Ihpan jaga kuari Gusti Allah engke kapanggih jeung Gusti Allah. Lamun kuari teu ngajaga Gusti Allah ketika maneh pae kapanggihna jeung siksa Allah lain jeung Allah. Tuh cek Ibnu Abbas nuhun Gusti tarep ilallah ibadah maneh ka Allah pirroho dina waktu keur senang keur sehat ibadah keur sugih ibadah naon fasilitas daya di urang tarep ilallah pake deudeuheusan jeung Gusti Allah wawauhan jeung Gusti Allah ibadah ya'rifka bisyiddah ketika urang susah ketika urang gering Allah bakal mere ka urang rahmat. Lamun urang keur sugih kuari ibadah melalui harta urang keur sehat dakwah urang teh salat urang teh tahajud urang teh deuk teh kuari ring sidah ngaranna urang pasti hamuriring hamuriring urang aya maknaan Allah teh maha khabir maha uninga ka hamuriring urang berarti urang teh aduh nyeri berarti cak Gusti Allah aing ngadenge ka sora sia lain kuari bae kamari keur sehat ku aing kadenge sia loba sedekah kuari sia gering ku aing kadenge jasa rintihan sia sarua jeung sedekah sia Masya Allah kamari sia keur sehat sia dakwah sia salat sia tahajud kuari rintihan sia kadenge jak kamari ge sia keur sehat Allahu akbaran ka aing rintihan sia sarua jeung Allahu akbaran. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ulah ieu mah kamari mah tilok salat, kamari tilok zakat, kamari ieu keur sugih tilok sedekah. Kuari barang deuk gering. Gusti cek bahasa urangna cek somprana malaikat sora saha eta jael mah asing teh jelema. Asing temaja kamari maja tilok ka aing tilok Allah-Allahan pan kuari Allah-Allahan saha eta malaikat ikir carita pelecehanana kamari mah pan nyana tilok hamuriring ka aing keur nyana sugih mah keur nyana loba harta pan kuari keur susah ka aing Allah-Allahan jai mah ngadenge Allah-Allahan ka sora eta asing saha si eta jepri teh mah Gusti orang mana ciku papaingan urusan los Gusti malaikat aing mah teu wauh ka jelema eta tuh ieu pelecehan Masya Allah dilecehkeun ku Gusti Allah berarti siksa sia ku aing kemari sia keur senang teu menghadap ka aing kuari keur susah ka aing sia kemari sia keur sehat teu salat sia kuari ka karak ge deuk salat sia teu wauh aing ka sora sia supaya urang diwauhan sora urang ketika urang gering berbaring di rumah sakit teu salat urang merintih urang cak Allah kadenge sora sia lain kuari bae kamari ieu keur sehat sia penting Allah-Allahan ka aing kuari sia teu salat teu bisa aing nyaho aing mah pan maha khabir sia teh hate mah hayang salat sarua berbaring di rumah sakit sarua jeung salat sia per detik sarua jeung per detik per menit salat. Duh cek Ibnu Abbas mantep amat Gusti teh mah. Idza sa'alta fas'alillah. Di mana anjeun minta pentalah ka Allah wa idza sta'anta fasta'in billah. Di mana minta tulunglah ka Allah. Faqad jafal qalam bima huwa kainun isberes qalam geus teh dituliskeun deui qalam teh. Tinggal ngalaksanakeun aturan-aturan Allah nu kuari bae. Geus beres caritaan roh, geus beres tulisanana surga jeung neraka. Kuari tinggal ngalaksanakeun doang. Falau annal khalqa kullahum jami'an aradu ayadruk. Lamun bae makhluk seluruhna ngarepkeun ngamadarakeun ka anjeun bisain lam yaktihi. Ku hiji perkara cek anjeun Nabi anu teu dikodokeun ku Gusti Allah lam yaqdiru alaih moal mampu. Eueuh ti kodona moal mampu. Dek dibunuh ku saratusan teu aya tulisan bakal terbunuh nu 100 moal bisa ngabunuh. Sakompi di Yon 203 bila perlu 5 kompi dek
bunuh mana anak kodok nanti itu mual bisa kajian kumaha waj'alillah wa'amal billah syukri wal yakin beramallah ke Allah syukuran jeung yakin wa'lam anna bis sabri ala ma dzakarahu khairan katsira kanyakeun ku anjeun sabar ala ma takrahu kana naon urang embung urang susah embung sabar khairan katsira lamun tata dina urang ibadah urang gering urang embung ja embung gering teh ketika urang sabar khairan katsira malah tambah-tambah derajat urang teh ku Gusti Allah masyaallah wa anna nasma ma'an nasri wa anna al-faraj ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra kitulah cek Kangjeng Nabi ieu lah akur hadis ieu jeung wa iyam saskallahu bidurril falaka syifalah maka pasrahkeun kabeh ka Gusti Allah nolkeun diri urang cek Tuan Syekh Abdul Qadir idza aradta dukhul ilallah di mana anjeun ngarepkeun asup ka Gusti Allah fadkhul sok asup waqad nazata pocot ku anjeun ilmaka wa amalaka wa nasabaka wa hasabaka ma'anisyani malika wa ahlika piceun kabeh urang sataranjang ti eta hiji bae Gusti Allah nu aya di jero hate mantep jasa urang ibadah engke ka Gusti Allah mun geus model kitu karasa dainna karasa jeung Allah mun aya bahasa wa huwa ma'akum aina ma kuntum karasa wa huwa aqrabu min hablil warid wa nahnu aqrabu min hablil warid karasa deketna Gusti Allah mentak kitu Kanjeng Nabi Khadir alaihi salam dipenta doa ku muridna mama supaya abdi mantep jasa keyakinan ka Gusti kudu ngawiridkeun naon wiridkeun ieu wa iyam saskallahu bidurrin falaka syifala wa iyam saska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir cek Kangjeng Nabi Khadir wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir tilu kali ba'da maghrib tilu kali ba'da isya engke doa ngadoana ieu Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullihi ya arhamar rahimin etalah doana lah geus ara hafal kabeh eta eta doa Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim ngan pelebah ngadoana pelebah ngadoa yeuna nu katuhu jeung nu kenca kabeh di kepelkeun Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an pas wala haula nabuka wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kulli ya arhamar rahim kitu praktekna sakali deui tengetkeun teu kudu ditulis Allahumma lakal hamdu pekepelkeun ieu begitu dikepelkeun kieu muridna murid Kangjeng Nabi Khadir langsung nanya coba pangbuktikeun Tuan Guru doa eta oh hayang bukti dibuka kunyana bajunan ieu diasup tadi dileukeun ku mana aya ke 10 kali kebelkeun di jero ieu Allahumma lakal hamdu wa ilaikal Allahumma lakal hamdu wa minkal faraj wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an buka wala haula wala quwata tu kasubkeun ka jadi rasana ya wala haula wala quwata illa billah lamun urang hayang naon di dieu Gusti abdi mah hayang emas babari asupkeun ka Allahumma lakal hamdu wa minkal faraj wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an kaluarkeun wala haula wala quwata illa billahil azim tah masa kopea Mas Jawa
dibukti-buktikan ku Kangjeng Nabi Qadir mah sup ka dieu buka hayang naon sup ka dieu buka hayang naon doana ieu lantaran doa ieu teh akur jeung wa iyam saskallahu bidurin Allahumma lakal hamdu Gusti ka Gusti sadaya puji wa minkal farajus sadayana nu Gusti gabungan wa ilaikal mustaqab bebeja dengan ka Gusti unggul teu pernah ka makhluk teu pernah ka jelema teu pernah ka sasaha ka Gusti wabikal musta'an ka Gusti wungkul tempat pepentaan minta tulung jeung sajabana abdi ma wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim akur jeung nu tadi batak nerok jasa tah wiridna ieu bada magrib 3 kali doana nu tadi Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka sholaha amrina kullihi ya arhamar rahimin tanjebkeun ke kajero hate urang boga hajat boga naon baca ieu Gusti abdi ge hamba Gusti abdi teh hamba Gusti nu dhaif abdi mah teu boga ilmu ka Gusti teh wa ma utitum minal ilmi illa qalila turunan abdi majasa kieu Gusti maha uninga pangkat abdi eueuh nanaonan Gusti boro-boro menurut Gusti menurut manusia ge abdi mah ditoler-toler tapi kabutuhan abdi seueur Gusti lantaran abdi teh geus imah tangga moal menta kasalian Gusti abdi moal menta ka makhluk moal menta ka jelema moal menta ka atasan abdi mah ka Gusti bae nyangakeun sadaya-daya ka Gusti adapun ke Gusti merena nyangakeun kumaha Gusti bae meureun melalui maung, melalui orai, melalui ucing, melalui tangan-tangan manusia. Urusan kitu mah nyangakeun ka Allah. Ngan abdi nyuhunkeunana teu kasasangan ka Gusti wungkul. Baca doana nu eta. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa anta bikal musta'an. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka sholaha amrina kullihi ya arhamar rahimin. Gesakali deui wayahna ba'da magrib wiridkeun ayat ieu 3 kali haju urang ngadoa nu tadi kukula teu ditulis doana husnuzon geus barari sakabehan ternyata encan bisa insyaallah lamun memang encan barisa atuh ka kiai nu darareukeut bae di ditu men cak kiai nu deukeut sarua sok da bala cenah cekeun lah tu balingkat ka ditu bae ka kiai diijazahkeun atuh minggu hareup insyaallah doana eta engke dibaca nu tadi jang parentik diwiridkeun abeh tambah kayakinan tawakal ka Gusti Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan urang kabehan dibere bisa taat ka Gusti Allah nurut ka Kangjeng Rasulullah tawakal ka Gusti Allah bisa cinta ka Gusti Allah ibadah penuh keyakinan ka Gusti Allah sehingga ibadah orang diterima ku Gusti Allah sehingga orang maut husnul khotimah jaga di akhirat seluruh dosa orang dihampura ku Gusti Allah dihijikeun jeung para ahli-ahli Allah ahli tawakal ahli yakin ngahiji urang di surga Allah Subhanahu wa taala.